dangukeun rahwana harta kekayaan tematak jaminan pikeun kabagjaan diri kula sanajan bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah pun cirlit loba duit ari hate tebata mah tetep tebata kebahagiaan malain urusan harta kekayaan lain dunia berana rahwana ya hari anjen pan apa kena aturan pan ieu teh anjen teh hartina geus ngalahan kodrati roda tumur bengalam nah teu mika cinta ka kaula apa ieu teh cinta anjeun ka kaula teh nyalahan kodrat disebutna cinta terlarang kumaha cinta terlarang cinta terlarang ucapkeun ku sampean keur kaula eueuh artina nu ngaran setiap cinta kudu aya perjuangan cinta kudu perjuangan cinta kudu dihontal hah tapi nah diperjuangkeun gini ngorbankeun hate kaula ongko cinta tapi nyiksa hate kaula sanajan kaula ayeuna aya di taman arga soka di sagala aya tapi tetep rahwana kaula tetep betah di dieu sanajan kaula lelewengan sareng sirama tapi hate kaula matak betah tumanina rahwana ya cinta dengi ku anjeun naon perjuangan si Rama Wijaya nu cek sampean dipicinta ku sampean ha sabaraha taun sampean aya di dia di harga soka sabaraha kali si Rama ngaberjuangan datang ka dieu nyokot sampean sakalina niat mawa sampean kalah ngajurung laku batur hah nah kitu nu ngaran cinta kalau mau hapekeun tanaga kan ulian bangsat artina teu jantan teu satria si Rama Wijaya lamun bener si Rama bicinta anjeun harta banda dunya barana nyawa dikorbankeun ieu mah kalah nitah batu geus rahwana tong ngomongkeun masalah ki kaula tong ngomongkeun salaki kaula burung palung bodog gelo salaki kaula anjeun teh apa mah dikieuna moal apa dikieuna apa maksudan salaki kaula ngeunaan ieu kajadian sadu mungkuk haram dempah kaula kudu ngadenge kagorengan salaki kaula ya memang kenyataan model eta cinta memang nyata model eta nah aku sampean rek dipertahankan lalaki model gitu hah apa-apa anjeun rahwana nepi ka anjeun baraya bayak dulur ancur teh ieu teh nyaeta pikeun memperjuangkeun kaula ieu teh ningalikeun pengorbanan salaki kaula Rama ya eta anu cinta sejati teh eta rahwana cinta iya bukti tidak cinta sejati kaula ka sampean bukti naon anjeun ngalah nyangsarakeun ka kaula rahwana perkara pakasangsaraan sampean dijieun lain ku batur dijieun lain ku kula tapi ku sampean sorangan teu bisa bukakeun hate ka kaula hah coba tempo ku sampean nah dianggap kaula teu cinta ka anjeun cinta kula agung cinta hah lamun bener-bener cinta anjeun agung lamun bener-bener anjeun cinta gede cinta anu sejati balikeun kaula ka salaki kaula balikeun lamun bener-bener anjeun mika cinta ka kaulanya ka kaula balikeun
balikin kaulah kasalaki kaulah. Lamun kula malikeun sampean ka si Rama ngeunah teuing si Rama. Ngeunah teuing si Rama Wijaya anu kitu wae menang nya eta diri sampean tanpa aya bajuangna. Sia kaulah geus kaulah teh hayang ngagoreng salaki kaulah harapan kaulah. Ya. Teu hayang kaulah ngagoreng salaki kaura. Dia memang puguh goreng. Jempe rahwana jempe. Tapi nabi nateng rahwana. Nu mantak lamun sampean mung salaki sampean mung si Rama Wijaya aing teu hayang nyebut eta si Rama salaki sampean. Ha. Si Rama Wijaya lamun mung digogoreng mana perjuangan? Mana tanggung jawabna? Kula mah geus bogoh, kula mah geus tumbuk, tapi mana si Rama Wijaya? Ha? Ha? Aing geus bebeakan. Da bongan anjeun wani nyabak panas wani jeung panasna wani nyabak seuneu wani jeung panasna. Resiko anjeun anu nyalahan kodrat kirodat tinu umur bengalam. Memang ieu tanggung jawab kaula. Setiap gua bertindak kaula wani tanggung jawab. Lamun bener-bener anjeun bener-bener tanggung jawab ka kaula sok kaula geura pasrahkeun. Geura pasrahkeun kaula. Su diabrik-abrikan kula masrakeun sampean ka si Rama Wijaya. Tibatan sampean kudu mulang ka si Rama Wijaya geura tarima cinta akang cinta. Geura bukakeun hate anjeun ka akang kula kumaha akang mencinta anjeun. Nah kaula nyetana ngungkung sampean sakali kula nyabak maneh dah henteu. Sakali kula ngagadaba sampean kula teu hayang. Naon sababna? Kula mika hayang sampean narima kula kalian ka cinta anu nyata jeung sajatina. Apa meureun kaula teh geus boga salaki. Teu paduli aing. Apa meureun kaula teh hate kaula geus aya di Rama. Piceun si Rama di hati sampean. Teu bisa rahwana teu bisa. Goblok. Kaula teu bisa narima lalaki dua dina hate kaula. Ngan hiji-hijina Rama dina hate kaula rahwana. Lamun sampean teu bisa miceun si Rama atuh selipkeun diri kaula di hati sampean. Di mana we aing ayana? Kajian di sela-sela oge. Teu bisa rahwana. Sanajan ane tungtung curug oge anjeun moal bisa diberi kesempatan pikeun aya dina diri kula rahwana. Kurang aja. Mun kieu cara si Rama anu salawasna mengahalangan kana durian kaula. Ha. Dengeku sampean cinta. Moila deui sampean bakal nyakseni, nyaksian sirah si Rama Wijaya diberekeun ka sampean tanda cinta kaula ka sampean. Ngerti? Sugan ku cara kitu sampean bakal rea hate narima diri kaula teu ngarep-ngarep si Rama lamun si Rama ajal perlaya. Komo kitu anjeun rek maehan salaki kaula. Iya. Naon kasebutan lalaki maehan salaki batur. Bari jeung pamajikanna dibawa dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban. Ya, aing teh kudu kumaha atuh Sinta? Dengkap. Eueuh di sarana lamun anjeun hayang ireng sakajadian. Baik anjeun geura menta hampura ka salaki kaula pasrahkeun kaula ka. Kumaha? Menta hampura. Usud dirasa di ati aing kudu menta hampura. Tesudi aing menta hampura ka si Rama. Tesudi kaula masakeun sampean ka si Rama. Nu kahayang kaula, karep kaula, cita-cita kaula sampean dari kaula cinta. Tumpah. Aing harapan musuh ngecelakeun Cipanon. Aing harapan balai, harapan nyatana nyabak kaula ditungtung pati, dicukang palasa. Kaula teu gimir teu ingis, tapi harapan sampean
tuasa kaulah cinta. Dengekeun Rahwana, dengekeun ku anjeun mah teu ngahargaan kana perasaan kaula. Anu susah teh lain berdamai dengan keadaan tapi berdamai dengan perasaan kaula kudu kumaha. Eta